Gaskeun. Oh, semangat aja. Gaskeun. Gaskeun. Oh, semangat aja. Kerben di skin. Bang, di mana ya, Bang? Kita sekarang lagi berada di Kalimantan. Bang, karan sama. Follow IG Abi. Saha? Mubarokah Samsa. Oke, siap. Nah, jadi ngeprok. Mang, nah, pakai masker. Arinya pakai masker. Sanes nu kitu atuh, Mang. Atuh nu kumaha deui? Tah, tos kieu. Ampun, kunaon? Tah ulangan asup ku mamang eta. Astagfirullahaladzim, sanes nu kitu ari masker mah tah nu kieu. Oh, nu kieu. aduh si Mangkud. Salam. Bade ka mana, Bapak? Bade Papayun. Bade naon? Bade Ambang. Ameng ka wisata. Nah, ieu karasa wisata Popang. Kerta mau masker. Ah, iya masker, Pak. Sanes nu kitu. Atuh nu kumaha deui maskerna? Put, benaon? Tuh ku si bapak itu kita masuk sudah kita pakai masker padahal ikan pakai masker. Astagfirullahaladzim. Nu kieu masker mah Mangkud ya. Aduh. Mane mati baheula kelakuan teh aya wae Mangkud. Aya nama mending urang meser tiket heula ya. Dong atuh. Galon, haus aduh. Kata mah lain yang dulu. Yang ngawasi lu kan. Selamat Hari Jadi Kabupaten Cianjur yang ke-343. Semoga semua wisata yang ada di Cianjur menerapkan standar protokol kesehatan seperti di wahana wisata Pokrek.
Cianjur jago.